Wilujeng siang wilujeng ngadengkeun etang-etang landung pan akhirna harita berai-berai di wetan teh hibar ku kalangkang cahaya sang surya balasat sinar surya nyangan buana anu panggeulana kapoyanan teh ponclot gunung susuru daluhur menyerocos jiga nunjuk ka langit rosat jeung baladna geus kasorot ku panon poe awak karasa hanit nu tadina kabulusan ada cager tanagana daratang deui kumaha ayeuna euy rek milih nu mana sorangeun teh nalika lebak atawa rek nanya sabab hese ieu sakumaha hesena oge kita urang teh tetep bae kudu bijil ieu tempat kitu ceuk rosat mimiti nyuntik semangat anak buahna tapi san aya nu ngajawab lantaran asa teu aya piliheun kabeh ge berat tungkul kahandap jungkrang katonggoh nang tawing kagigirnya kitu keneh lain bantrak-bantrakeun mangkaning teu mawa alat da maksudna ge lain rek naekan gawir gunung ieu mah rek neangan batu gulung daya piliheun san sarua beratna ieu tapi biasana lamun turun mah leuwih hese bata nanjak jadi leuwih hade milih jalan katong we lah muruh di ponclot gunung ceuk eman usul kumaha ceuk nu sejen nya robat dosa dari taneuteub ka Jari jeung Parto satuju hayu kitu ge lah ceuk Jari nya kuringan satuju we rek teu satuju kumaha oh berat kita nanjak mah Parto ngagokan kumaha mun kalandeuh atuh rosad mencerong ka Parto ya komo mudun mah ese muntang lempang kudu mundur deui kagigir atuh rosad terus ngadesek oream sin ti guling mangkani meninang tawing euy mun dagdag teh tada teuing sieun teuing Parto mumpunan beungeut semangatna geus leungit kalindih ku rasa sieun lamun nanyak embung mudun embung kapaksa rek ditinggalkeun lah Jali rada jengkelin ulah ningalkeun euy pira aku tega kawing ceuk Parto bari muntangan leungeun Jali dengekeun Parto dina kayang kieu nya memang taya piliheun da cacak lamun aya helikopter mah ieu teu kudu mikir panjang kali we ngapung jadi urang teh kudu muter uteuk neangan akal kumaha carana supaya bisa bijil tina ieu bahaya ulah dipikir kana cilakana pikirkeun mah jalan kaluar ti ieu tempat memang ari cilaka mah sawaktu-waktu bakal tumiba ka urang da sarengat sakieu weritna tempatna hara-haraeun tapi lamun urangna ati-ati jeung taliti nya dibarengan ku kasobaran asalna moal susah-susah teuing toh cikumaha ngarti sakitu ngarti tapi naon make aya keneh tapi dawa piliheun atuh cicing cilaka ini sarua malaya nu ngeunah cicingnya di dia atuh lah sugana anu ngarit egerowan sina nulungan ka urang kumaha mun eueuh nu nulungan hayang paelang layeun atawa rek nulungan kumaha tukang ngarit da moal bisa ngagandong maneh Jali harita jiga nu keheul ka Parto ari sabab si ke Parto mah ngagokan bae kana sakabeh rencanana tungtungna Parto teh ngauleng lila-lila mamanehna carina dak sedih atuh rosad jadi ambak deui teu panunjul nenjul lalaki anu juuh cimata teh Parto inget keneh maneh apan basa rek ini teh ditalek heula nah sanggup atawa henteu nah rek kuat atawa moal mun manggih kasusah cara kieu ari buktina maneh mah babari lewe mun kieu carana mah digulingkeun sakalian sia aduh san ulah kitu san pesing karunya we ka kuring euy ulah san moal ceurik kuring moal cik Parto terus nyusut Cipanon bari luwak lewe urusan susah jeung sieun mah
dewek ge sarua bae. Komo dewek mah kudu tanggung jawab ka kolot-kolot marane. Sabab sarek indit kolot marane sasahat ka dewek. Jag-jagna, geringna, laparna, sebuhna masalahkeun ka dewek. Jadi pae hirup ge maraneh teh aya tanggung jawab kuring. Jawab kuring anu ngagawekeun maraneh. Imbalanana maraneh kudu mantuan kana tugas kuring, lain nambahan bang balu. Rosad kukulutus ditujukeun ka Parto. Nya Karti. Baiklah, kumaha ayeuna atuh ieu teh? Urang indit ieu neraka, mumpung tanaga aya kene. Sebab dilila-lila ge bisi sangsara, namun beuteung lapar, tanaga leungit, mun eueuh tanaga moal bisa indit bakal leuwih sangsara. Yuk, urang mimiti lempang, nu dituju sakumaha ceuk jari teh. Leuwih hade nanjak Batan Mudun, urang muruli poncrot Gunung Sisuru. Sugane teh jauh teuing. Oh, ayo atuh. Parto singkil ayeuna mah si panonasa. Nya geus satuju kitu mah, opatan siap-siap. Pikir geus gilig. Tekad geus buleud rek ngarayap kana gawir batu nyingkahan tempat nu pibahayaeun. Anu pangeulana nyatana jali dituturkeun ku Parto di tukang eman jeung Rosad, opatan tingkarayap kalayan ati-ati pisan. Cak tunda heula Rosad jeung kanca-kancana anu keur nandangan tunggara. Ayeuna urang kocapkeun lalakon sajen di tempat nu sajen deui harita teh mangsa haneut moyan. Di lembur singkur sisi gunung aya imah rada mencal jauh ti batur. Di buruan loba tatangkalan dan diheunana aya balong caina herang ngagenyas. Eta imah dicicingan ku aki-aki katelahna Aki Marana. Pamajikanana Nini Marani boga incu hiji nu didorok dileutik di dinya katelahna si Alam. Geus rada gede malah magis kasebut bujang kapalang da umurna kira-kira 16 tahun. Harita si Alam keur ngagosrek we ngasa arit ditambakan balong. Minina keur sasapu di buruan, ari Aki Marana keur melenyun udud dina bang baru, bari nyawang kanu anggang kawas nu jararau panendengan. Keur kitu berele sora embe disada dina kandangna. Si Alam curinghak, manehna inget kana ingon-ingon anu tangtu geus hayang dibijilkeun, da biasana sok diangon di tegal jukut. Sabar colat, kami keur ngasa arit heula euy. Cek si Alam tuluy ngagusrek deui ngasa arit. Sanggeus rengseng ngasahna jeung nangtung nguruka imah. Gok jeung akina nu keur anteng udud bangun anu nikmat. Aki Marana harita ngarelet ka incuna pok nanya, "Re ka mana liar Alam?" "Biasa we Ki, arek ngangon bari ngarit," tembal si Alam. Geus ka tengah imah arek disalin baju manehna teh. Nya ku paranti kaleuweung teh. Mame indit ka dieu heula sakedeung. "Emangga Ki?" Jati kungsi lila halita si Alam geus andekak hareupeun akina, siap pikeun narima pituah tinu jadi kolot. Ari Aki Marana rada kalekedek nyarita teh, kala kamalenyun udud panona mencrong ka Gunung Sisuru. "Rek naon Ki arese-arese teuing?" Si Alam geus teu sabar. "Sabar atuh Lam, ulah sok rusuh harina naon teh. Matak goreng balukarna eta teh. Nya, hirup mah sing tenang, sing ayem, ulah sologoto, ulah getas harupateun, tapi sing titih rentih ayem tentrem, sangkan hasilna mucekil bari salamet." Tembal si Aki kalakah, "Buk,
Ki salsewai maraneh. Si Alam harita ngarekepkeun silana teu loba carita deui kalayan sabar ngadagoan papatah akina. Geus kitu Aki Marana ngadehem red ka si Alam pok nanya. Reka mana ngangon teh euy? Datar Suren landeheun Gunung Sesuru jukutna Harejo di dina maki. Syukur atuh ari reka dinya mah. Tapi mun bisa mah poe ieu untuk kudu ngangon. Disiridu pokona mah. Ngarit we sing loba mawa karanjang sakalian. Naha Ki? Aya naon kitu? Ieu Alam euy. Penting tadi Aki ngimpi dina hitungan teh aya anak hayam opat sing telenden kana lahunan Aki. Tapi rek ditewak teh teuing kulingas nya dipaksa we udag bet sila kahiji sukuna tidikes nepi ka ngagila. Areka mana ngangon teh ka Datar Suren Ki landeheun Gunung Sesuru jukutna Harejo di dinya mah. Syukur ari reka dinya mah. Tapi mun bisa mah poe ieu teu kudu ngangon disiridu ngarit we sing loba mawa karanjang sakalian. Naha Ki? Aya naon kitu? Ieu Alam. Penting tadi Aki teh ngimpi dina hitungan teh aya anak hayam opat sing talenden kana lahunan Aki. Tapi rek ditewak teh teuing kulingas nya dipaksa diudag bet cilaka hiji sukuna tidikes nepi ka ngaplek. Tadi dinya teu puguh tuluina ngan kajanarinakeun maksud teh ngimpi deui aya nu gegaroan di Gunung Susuru. Tapi teuing saha eta jalma ngan jelas nyalukan ka Aki. Tak lantaran kitu Aki teh jadi penasaran ieu teh cikulin ka Gunung Susuru. Naya naon di ditu? Itu tah Alam. Cek Aki Marana dari anakan. Wah, Aki mangimpi-ngimpi wae jadi pikiran. Riwan eta mah kembang kulem Ki. Si Alam nyanyahoanan. Cok nyanyahoanan gak kolot. Jiga buktikeun ka ditu. Nah, aya naon sanyana Aki mah jadi penasaran gitu. Landek nempok sorangan teh hoream. Kelalung se Aki mah hayang cicing nyamanga atuh ari kitu mah. Tapi kumaha si colat Ki? Geun wae pila kadar mah hiji moal matak susah maraban. Di parab daun nangkal ge sebeuheun nyamanga tuh. Jut si Alam turun kaburuan meme ilit ngajuang dudukuy anu nangkum dina tungtung gelodok. Nya geus kitu leos indit ngajugjug ka Datar Suren anu geus diajam ti kamarina. Jadi dinya teh loba jukut mani Harejo ku batur mah can kapanggih. Ari Aki Marana mencerong kain cuna anu bekelila beki jauh. Les teka tenyok kehalangan kurung kuncau jeung geus mengkol ka kidul. Renghap si Aki narik napas jero terus tanggah netep lalangit anu geus sarang. Punten netep langit anu geus sarang. Bilikna geus kolot teuing aya ngeun diganti. Aki Marana ngalamun betras inget kana mangsa eukeur ngora. Lalampahan teh asa taya bedana jeung anu jadi incu. Pagawean sapopoe ukur ngalas suluh jeung ngarit. Sakali-kalieun masuk nguseup atawa ngeclik tambah ngalamun. Aki, kamana si Alam? Nini Marani harita nanyakeun. Geus indit si Alam marek ngarit. Nah can sasarap heula atuh. Eukeun bae ngarah tuman. Barina ge teu kudu haban mae dahar.
dangke ge lapar deui. Tembal si Aki pelenyun udu deui. Ih, aki-aki teh. Sok awas nu kumaha wae. Nya heuh atung ke ge lapar deui. Tapi adi rek digawe mah kudu sasarap heula ngarah aya tanagaan. Oh nya geus asa ke jo teh nya. Nya geus tadi oge. Akeun kami rek sasarap atuh ngarah aya tanaga. Aki marana cengkak leos ka pawon rek ngadon. Sinini harita jebi. Mok ngomong bari ngalungkeun sapu nyere ka pojok. Ih, aki-aki 7 mulut teh. Nurek ulin mah teh kudu sasarap. Kami mah nawaran sote kasih alam. Nurek ngarit. Wah, nah bet rewel-rewel teuing nini kolot kumaneh. Dan ulin ge kudu aya tanaga atuh. Si Aki nambalang kituna teh bari gek diuk bari ngadongkang bobo kosang. Kalawung blok kana piring seng beles 5 ramu nyomot sang. Disekat-sekel heula dilewo kana samal goang. Am dihuapkeun si Aki tuang maning-maning. Aki, nah si alam make dicarek ngangon. Tengok kata tanya kami kerhusu air Tembal Aki marana dilewo dinyocol sama cara tadi. Camil lek diteuri. Ari keur husu ngajentul bisa nyelang heula dahar. Nah ari keur husu dahar teh bisa diselangkung momong licik di dinya mah. Ini telewel tuh nya. Geus teu suka ngaulaan ka kami mah. Kawas ulah anu nyatu wae geuning. Aki marana harita keulin. Rek ngahuap teu tulus. Panona mureleng ka sinini. Nu ditanya teu nembalan, leos kaburuan, terus ka pancuran rek nyiseuh pakaian. Teu uyahan nini teh. Sugan ke diuyahan deui teh ngarah asin. Cik si Aki calebok nuluykeun daharna. Ayeuna urang kocapkeun si alam harita teh jongjon limpang ngajug-jug ka datar sureng. Ari tonggongna karasahaneut kapoe ku panon poe isuk ngareunah asa seger sehat. Sukuna ngadupakan jukut anu baseuh keneh ku reumis. Manehna teh ngarasa ateu teu kareunang da geus ngabaku unggal isuk. Nu matak sukuna kuat jeung wedal weweg dara eleh ku ata-ata. Babaje geuras bitis ngeusi urat kuat daging weweg sareseg kawantu keur mejeuna buta tulang buta daging. Anu lempang bangun senang make jeung ngahariring sagala rupa. Dihibur ku salamanu, dipilih ku angin leutik, digupayan kudang daunan nu aroyag katebak ku angin leutik. Si alam kakawihan, nagula masak kapamanggih bae dapon asal lurus, asal ngeunah keur sorangan. Rong heap si alam teh harita kana memunggang. Si alam ngarandeg bari ngarahu. Rek kakenca, rek kakatuhu, tayana naon, eueuh anu aneh. Si alam tangga neuteuk poncrot gunung susuru, asa teu aya bedana jeung aman. Kitu tah, kituna teh kumanehna katingali kitu keneh, asa teu kudu diroris diilik-ilik. Tapi da inget kana amanat ti Aki marana teh. Nya teh burung ditelek-telek bisi aya anu aneh. Batu anger ngajegir di lebah dinya. Tangkal dihiang teu pinah-pinah. Mungkun manja taya robahna. Nah ya naon atuh make kudu dipariksa sagala. Kitu ceuk si alam terus lempang deui mapai jalan satapak. Anu bekelila beuki netek lanjur asa leukeut kana beungeut nu lempang teh
eta tuur meh-mehan adekana gaduh. Serog harita kanura da nyangkan si alam eureun deui bari luak riuk nempoan kayan di dinya. Tapi tetap daya nu aneh teu manggih laratan anu matak curiga. Nya tungtungna si alam teh ngoreleng malipir pasir melidan cangkeng gunung reg ngajugjug ka datar suren rek ngarit kerembe kawas tadi lempangna ayem teu deureuh hadiringan. Jag urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun di poncrot gunung harita teh geus panas sang surya molototnya angan buana. Atuh leumis geus tuhur hawa rada haneut ngeuisan manuk lecet di sarada tingkal per dina tangkal harendong neangan pangpajiwa. Daun eueuh ti arulang katebak wangi leutik kawas anu ngagupayan ngahiap-hiap anu datang. Ngajak deket derendengan ditilik-tilik sakitu mah alam pagunungan teh bangun someahna kan matak betah matak senang. Tapi beda di jeung pangalaman Rosa di sabatur-batur. Dina kaayaan kitu teh sida mata ketirna ari sabab ti isu pating karayap can hasil nepi kana tempat anu aman. Atuh kesang geus ngoprot napas ngahega tanaga geus suda baju geus mimiti rawing dikaralait kana regang atawa kana batu. Kalotor bobolokot kutan da pugu mildeng ngagulusur balikin paur sieun ti guling ka landit. Parto awas euy. Ulah nencak batu eta bisi ti gurawil. Cik Rosad ngetan ka si Parto mulada jorok limpangna minjeng disentak ku baturna lantaran sereudeg jeung sologoto teh tara make perhitungan. Aduh kumaha atuh euy yeuna di puntangan teh kalapites suku sing Cirebon deui. Cek Parto harita luak liuk awak ngadeg-deg malah